ngahaturkeun duh tepang patepang di panggung seni geuning patepang di panggung seni haturan nyanggakeun mah ieu lagu tepang sono ti abdi saparakan geuning ti abdi saparakan mangga urang sasareun majengkeun seni kagungan seni Sunda tuturunan Sunda sawara harja geuning sawara harja renungan abdi sono tos lami henteu pateupan haturan abdi nu sono junjunan supados sami wilujeng kapan abdi gaduh suweung naha henteu dipongkokeun kapan abdi garabaluan naha henteu dilukeun jauh-jauh nama dunungan deh manggul daek sote mun ka Gusti kanu sanes mah aya kamera dijijirin teu nyangka. Era jadi nete monggo teh. Hai guys.
baraya dulu tepung dina acara Anjang Sono. Ternyata salila ieu teh Nyi Karsih teh geuning buka pangabisa. Pada manehna teh ieu tara becrek, tara bebeja. Ih si horeng si mana horeng. Waduh, patang ponyo anu nongton. Allah, emang aduh, terung katutu. Boga pangabisa. Itu dibuwuh, Bu. Wah. Gelis. Lain bawa endah. Wah, badak moho anu ngalancong. Yuk, sarangan moho rek Anjang Sono ka Nyi Karsih. Sarangan Mang Odi. Yuk. Akhirna tepanggih Mang Odi sareng Nyi Karsih. Tinang tuh pamiarsa, dulur sobat anu dimana wae anu sami-sami mancok tur nonton. Alhamdulillah akhirnya Mang Odi tepang secara langsung sareng anu rada gelis. Tapi teu gelis full. Teu gelis full, rada gelis. Sah boleh dikatakan sepotong boleh. Nyi Karsih kamang? Alhamdulillah. Alhamdulillah terdusunkeun. Punten ngawagal sakedapnya tina sagurupi kagiatan dina negeri ieu karasan Mang Odi teh hayang ngobrol sacara panjang lebar ngeunaan jati diri Nyi Karsih. Oke. Punten sakedap. Mangga. Nah, ini baru ngobrol nyantai. Gitunya. Nya. Kopinya mana? Apa? Kopi. Justru sabalikna kan Mang Otoy Gembol mah namu ka Nyi Karsih teh ari nami-nami nama namu kudu ditata jeung dijamu. Hak anu nganyuguhannya eta Nyi Karsih. Nya. Ya kudu lagi tamu nu nyanda kopina. Oh gitu. Nuhun, meh terimuh nu di bumi teh. Nyi Karsih ternyata geuning Nyi Karsih teh lain pinter minta duit wae kanu jadi indung, lain pinter jajan seblak, lain pinter jajan baso. Ternyata tersembunyi salah sahiji pangabisa anu salila ieu tara bebeja, tara becrek ka Mang Otoy Gembol. Naon kitu pangabisa Nyi Karsih? Ih, baik kudu jujur boga pangabisa mah anu penting pangabisan Nyai Karsih saeutik gedena kahiji guna manfaat oge bisa ngahibur balarea. Gelis kade ieu pelaku seni mah ya gede ibadahna. Jangan ya sok ngahibur batur teh pan ku upamine Nyi Karsih ngibing teh alus katingali tadi waktu Mang Otoy noong. Emang aja nyaya teh gaweun ya. teu kaciri soalnya serem. Tah pasti kaciri teh meureun pasti. Kadia nu pasti rada poek beureun. Serem tuh ninggal kanu panas teh caang. Saacana ngobrol anu leuwih panjang teh ngaguar saeutikeunan jati diri Nyi Karsih anu sabenerna. Naon? Sok sanajan memang dina sore ieu teh Mang Odi teh ieu rada grogi. Naha? Era Kusaha? deg-degan. Naha? Ya. Kakara tepang jeung nu geulis. Ikan kan emang setepang jeung abi teh. Iya, ku ayeuna mah kan penampilan Nyi Karsih beda. Beda jeung biasa lamun di nuntun Mang Odi. Nuju di lapangan beda saat ini mah. Penampilanna luar biasa. Aduh, ieu teh naon anu disebat anu dipongker teh no engga teh. Ieu naon? Karek nyadar aya ieu kan geuning. Oh, ai mana ge teh sayang jogjog teh. Oh, jantan kembang. Meureun. Oh, kembang ya. Kenapa atuh ieu nerapkan kembang teh dina kitu salah teh. Meh seungit sasirah-sirah ieu teh. Iya, tapi kurang pas. Jadi kedahna teh bunga mah disimpenna teh di hareupeun irung. Atung ke mun napas teh kumaha meureun eungap. Yakin bae. Dina ceuli gitu.
Udah, kayak ngobrol. Sapa dulu dong. Yang di depan, yang lagi nonton. Lupa guys. Iya. Hai guys, Tebang Daily dan channel Abah Caca. Tong hilap, like, comment, sareng subscribe. Hurungkeun tanda lonceng di bawah ieu. Oke? Duh, reret jeung kiceupna subhanallah. Walhamdulillah. Ya Allah. Bener ya mah. Nyaan. Wih di kana obrolan tadi. Ya mangga. Tiasa karena seni ieu teh aya kocoranana ti luhurna anu teh teu aya. Lain kenteng bocor. Kocoran seni. Nyemat hujan, bocor. Henteu hujan, kocoran seni nu ditanyakeun. Kocoran seni pasti darah seni ti luhurna aya. Heeh. Nyi Karsi teh pisaha eta baheula sok hayang nanya. Jujur kudu jujur ye. Ieu teh pada jujur. Nya. Sebenarnya mah aya ti Aki gitu. Oh. Aki tipun bapak. Oh gitu. Atuh sami upami kitu mah. Nyi Karsi gaduh Aki. Gaduh Mang Ode oge gaduh Aki. Ate naros. Ih jadi urang teh baraya keneh. Nya. Baraya keneh. Ti Nabi Adamnya. Nya. Nyi Karsi gaduh Aki, Mang Ode oge jadi aja dengan Nur Ajan gaduh Aki. Jadi antawis Aki Mang Ode sareng Aki Nyi Karsi teh Pak Aki. Leres. Oh jadi tah katingali tadi kaparigelan Nyai Karsi memang lah luar biasa sih. Alhamdulillah. Angkat jempol buat Mang Odi, bener lain muji tapi kenyataan anu ditingali tadi. Tah mimitir tina kana seri tahun sabarahaan tah? Aduh katuh. Hah? Duh kada teh alit kana sok kikieuan. Oh, eta teh kikituan teh di sawah di harapan hawu atau di jalan di jalan raya. Di jalan kikieuan we. Tah kikieuan abi teh. Berarti gelis-gelis rada iya ya sapana lahur ieu. Manya di tengah jalan atuh euy. Sisi jalan kawareng teh kikieuan. Oh. Mun citah meuli urang teh kikieuan, bari jeung uyahna poho tinggalin di warung keneh gitu. Paingan kajen tingcul uyahnya. Heeh, balik ti warung teh eta meureun inget kana kereng kenekan we nya. Eta sok seueur eta nu ngaliwat, loba nu ngaliwat jelema. Loba. Nah, perasaan Nyi Karsi kumaha tau waktu di jalan gil-gigelan. Teuing atuh da keureutik keneh. Oh, jadi kritik mah can boga pikiran bener. Heeh, can boga pikiran dina suku keneh. Oh, nana. Oh, pikiran teh ayeuna nyelap dan suku. Gelang bawa. Disagigireun ahli kana bidang tari jaipongan. Oge disagigireun ti luar tari jaipongan mikalanap kana tari-tari naon wae tadi antarana. Tari klasik Kasumpedangan Pak. Oh, tari klasik Kasumpedangan. Sapertos kumaha tari klasik teh sana apa sih mau di poekeun deui soal tari-tari mah. Kamu sieun mah Pak. Punten. Punten sana. Lewas. Sana sih luas. Bisa ngagulit gitu kan itu. Asa atuh mah bingung sih, bingung pisan. Rek nyarita teh asa lah kumaha bingung ya pokona mah. Ningal kagelisan Nyai Karsi gitu. Alhamdulillah. Tak model tari klasik itu kumaha pan beda meureun antara tari jaipongan mah aya kikieun, aya kikituan. Aya kieu. Tari klasik mah. Tari klasik mah lebih ke gaga jeung tari Kasumpedangan ti raja teh ya. Oh, jadi upami tari Kasumpedangan mah niru tina gayana tari-tari kerajaan waktu baheula. Percanten lah gitu. Percanten. Akaranya aduh asa semoga asa betah teh ngobrolnya nu geulis mah. Beda lamun ngobrol jeung nini mah sama sekali. Tidak. Apa ya? Ya kumaha we nya Nyi Karsi ngomong jeung aki-aki heuh. Oh nyanyi mah beda. Mah teh beda teh gitu. Ya kumaha cara ningal we tari Kasumpedangan antara tari klasik kumaha? Aya bentenan teu? Aya. Di antara bentena naon kumaha ta bentena? Bentena tari Kasumpedangan tari klasik mah sok jarang nu tiasa, tapi jaipongan mah lebih dominan, banyak nu tiasa. Oh, janten antawis tari klasik mah nya jarang anu tiasa, tapi upami jaipongan mah eta termasuk tari jaipongan termasuk tari domino ya, domino. Naon tadi teh doman ini naon teh nu tadi teh geuning anu sebutin jadi jaipongan termasuk dominan banyak yang tiasa nu tiasa gitu. Oh jadi artina doman ini teh dominan
Ti edong. Doma Kiki. Jadi tiasa nu bisa nya tari jaipongan mah nya. Oh gitu beda na teh. Ajeng aya mun misalkan teh tari jaipongan mah. Kadang sok nyelap aya tari klasikan tapi pami tari klasik mah tara aya nu nyelap tari jaipongan. Oh gitu jantan benten aya benten Nah, nya. aya atuh. Oh gitu. Tah Mang Odi oge kadang-kadang saeutik ageungna memang dina ayeuna teh keur memperdalam tari-tarian. Mohon di antawisna meureun aya tari manuk piit. Manuk dadali aya manuk dadali. Tarik manuk dadali. Oke kadang-kadang dina tari piit sareng tari manuk dadali teh sok aya nu nyelap dina huntu teh. Oh. Mohon. Mana coba? Nya. Cuy. Eta maksudnya sok aya nyelap tari tradisional gitu. Oh, gitu. Nah, gitu. Salami geus tiasa geus kelar nari kantos meureunnya manggung ngahibur anu dina Kantos. hajatan dina nikahkeun dina nyepitan aya event-event anu tertentu sering eta teh nya. Nuntut teh tina pangaosan unggul. Nah, iya geus rada ngagiwang. Ya di mana-mana ge tari jaipongan der saacana Bustami datang. Bisa bagi akun ku tari jaipongan apa teu pantes teu payu aya nu geulis ka mana wae ya. Oh jadi kitu nya. Alhamdulillah pon. Tah salami meureun ti panggung ka panggungnya paling ageng sok dibayar sabaraha teh. Biasakan geuning ieu mah ieu kagegelan dina gaduh hajat teh kanggo nyikarsi nah 1000 atawa 500 sakali manggung teh Seberahanya. so ieu mah jujur we Seberapa sih? biasana sabaraha eta tah lamun teh mah engke dina hiji waktu Mang Otoy Gemol boga panggung Oh, kamang otoy mah wios mirah we nya. Salagu. Salagu we nya. Iya salagu. Salagu teh 10 juta. Oh, insya Allah engke karasan meureun dina acara syukuran lebe udin ti gubrus kana balok saat hayang nangap jaipongan. Bener. Punten yang kasih. Upami nuju gumujeng oma kedua dipengkek. Sok biji pihanap. Mohon abi berarti serang man. Waktu nalika nuju ngawancara gubrangreng. Bonang di sada kan bonang dikasih dihanap di sada yang beda Iraha. dari bikin rahasia Rahasia dua. aduh lah iya resep ngobrol teh lah jeung nu geulis teh ya aduh uih deui ieu uih deui kana sanes uih deui kana obrolan nyambung tah paling jauh manggung sok ka mana wae tah Pas eta pernah dicandak ku Mang Odis teh ka Bandung. Oh, tah pengalaman nya pengalaman pertama di Bandung. Tah nalika pengalaman pertama dibawa ke Bandung ku Mang Odi itu urang mana sih? Mang Odis teh mun teu lapat mah siga kieu ngan beda. Kasep mana Mang Odi jeung Mang Otoy Gemol? Tah anu kasep. Dah, ceu nya. Jadi eueuh pilihan. Eueuh. Oh, jadi poet aja namanya. Kantos tepang sareng saha tah nalika dia tampil di Bandung. Mama Bungsu Bandung. Oh, halo Mama, Bungsu Bandung. Bungsu Bandung. Nyikar sih aya di dieu. Mama teh di dieu. Oh, nuhun. Tah sareng sata harita? Anu Kidarso. Heeh, teras deui. Neng Leo. Oh, geuning itu pengalaman teh nya. Tah aya. Saha? Mirip Daus Mini loh. Saha sakeke? Kayak sahanya namina teh geuning. Sa teh? Da itu sih gak nonton itu Oh, si Acil. Oh, meren. Benar. Oh, si Iya. Acil, inget si Acil teh. Ningali si Acil teh sok asa ningali siluman babi. Nah, karunya. Tadi ningali Celina. Ya Kang Odi mah Kang Otoy mah hayang bener-bener tepung jadi si Acil. Bener. Tuh geran atuh ka dieu cenah jadi eta. Hayang tepung jadi si Acil ngan meureun. Dan gitu rada sanes beda. Nah era mau nyikar sih mah begitu sesalaman ya Allah pasti sesalaman yang si Acil mah beda deui ya saya lupa bau. Oh gitunya timayun teh tak gitu ngan kehalangan ku jauh rupina antara wis Mang Odi sareng Kang Acil mudah-mudahan hiji waktu mau orang bisa ditepunggur jeung Kang Acilnya. Amin. Nah gitu anu penting mah Kang Acil sehat banyak sukses oge uih deui ka urang-urang anu karasan meureun dina deuget ieu teh nuju ngobrol anteng dina acara Anjang Sono
karasan tepang langsung sareng Nyi Karsi. Tah ayeuna alhamdulillah sakedik ageng atas kaguar tentang jati diri aslina Nyai Karsi. Tah ulah hilap cobi sapa heula. Hai guys. Kumaha. Hai guys. Sekali deui. Hai guys. Aduh. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Tong hilap hurungkeun ieu lonceng na. Naon sih nu hurungkeun teh naon sih? Ieu tah lonceng anu siga kita. Oh iya. Teras hurungkeun. Mengke teh mun misalkan teh aya video terbaru, aya notifannya. Gitu. Aduh, Nyi Karsi. Aduh, capek nyarios wae. Bener rasa ieu nyarios wae disuguhan hanteu ku Nyi Karsi teh. Ya teh atuh ya imah saha? Nya teuing di dia kata nyaho. Ocon urang dia tuh. Urang ya apa ieu mau teu asa katar namu teh nyaho. Ya. Memang sih ai sono mah sono itu bangetnya ngobrol teh keun beda hiji waktu ge urang pasti ditepung deui. Tah kituna. Nah. Lamun nyebut amin kali amin. Mudah-mudahan orang lain waktu ditepungkeun deui, kalayan urang sami-sami sehat, panjang umur, turun teu waleh-waleh pangrojongna dukunganana ka Abah Caca, amin. Make channel di dinya mah. Abah Caca channel aduh hieu. Potong 2000 gajihna tah. Teu make channel. Sakali sing bener sing bener sing alus teh sing alus. Kumaha ge mimmitna teh? Jangan lupa kan geus tadi. Ieu sabali dapan tadi mah kurang antep. Oh, ya udah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hurungkeun tombol lonceng di handap ieu. Nya. Mana gue nulisna? Ya pamit heula atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mang Oto. Terima kasih. Pamit. Bye bye.